takdir nu tadina pibagjaeun, takdir nu tadina piuntungeun, takdir nu tadina pisalameteun, takdir jeung muncrat sagala. Muncrat teh pertanyaanna lah tepi teu jelema kabeh kana kahayangna henteu tepi. Nah beta tepi padahal ti dituna ku Gusti Allah teh kabeh jelema teh didesain bakal tepi kana cita-citana. Ti dituna jelema teh ku Gusti Allah dijieun piuntungeun, ti dituna jelema teh dijieun pibagjaeun. Nah geuning ari geus ka alam dunya aya nu untung aya nu rugi. Nah ari geus ka alam dunya bet aya nu bagja bet aya nu cilaka. Nah ari di alam dunya na bet aya nu sangsara bet aya nu kaya. Padahal awal desain jelema teh pibagjaeun piuntungeun sabab naon rek dijieun khalifah di muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala ta'ala aydan hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sholatu ma'al jamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'i wa isrina darajah. Tuluh nyaan suer anu kalintang pisan kusim kuring dipihormatna para papayung pangagung ieu kampung tikawit Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa, oge para alimil ulama anu neme parantos penak sareng simkuring anu hapunten teu disebatkeun nami-namina hiji-hijina da bogan teu apal. Hadirin wal hadiroh, bapak sakali ibu anu sami kalintang pisan kusim kuring dipihormatna. Oh aya ece di dieu deh. Hai dada ece.
bingah amarwata suta bingah kagiri-giri lir kagunturan madu karageragan menyan bodas bingah taya papadana naon anu janten kabingah simkuring wengi ayeuna teu aya sanes nu janten kabingah simkuring teh wengi ieu simkuring papenak sareng jami-jami calon penghuni surga ce bade ka surga optimis ka surga atuh kedah optimis ce yakin ece teh sadayana calon penghuni surga alhamdulillah eteh ya Allah nuhun susu ce susu bagus aduh matak tepi kagenut kieu ge ieu teh bakat ning loba nyusu cocok susuna alhamdulillah dongkap ka dieu ge di suguhan naon deui susu deui wae ece gaduh susu alhamdulillah eteh gaduh susu bade masihan kasih kuring bae da boga nya gitu. Nah jadi kalinya optimis ibu-ibu calon penghuni surga nah bet optimis margi tos katinggal cirina di ibu-ibu teh tos aya ciri pi surgaeun mana ciri pi surgaeun anak eces temres atra pertela hadirna ibu kapangaosan teh eta teh ciciren ibu-ibu teh calon penghuni surga. Paling saru Kangjeng Nabi kitu nya ce. Man salaka torikon ilal ilmi salaka torikon ilal jannah. Sing saha jalmi anu lempang kaluar ti bumina padahal mah tuluh, padahal mah kesel, padahal mah capek da beurang geus barang gawe rek mana ece ih rek pangaosan pan ayeuna teh rajaban bring ece teh ngalabring tah ngabringna ece ti bumi hadir ka majelis taklim teh eta teh sami jeung berjalan bade ka surgana Gusti Allah kitu nya ce lumawi urang emut keneh ka pungkurnya sok dinaonkeun sok disisinirankeun geuning ku kolot urang ka pungkurnya emut keneh sisiniran aja amanya sisiniran hilap kemana jalan ka Jogja kaditu kapangaosan nya ce kamana jalan ka surga kaditu kapanga tuh numawi abdi mah yakin ece sadayana bakal janten ahli surga pan surga teh nu urang narek dibikeun ka batur keheulaan asal nage surga teh nu urang nya rek dicicingan ku saha nya ku urang deui kitu sepakat ce ka surga sepakat alhamdulillah nu kadua na pangna simkuring bingah wengi ayeuna hadir ka dieu ya Allah ya Rabbi teu nyangki ce sumpah
sugan teh di dieu teh lain gudangna bidadari. Ya Allah ya Rabbi Gusti Nu Maha Agung gareulis ya maranis ya Allah asli ce abdi barangjol tadi ka dieu terpesona ningali ece ningali eteh ya Allah terpesona aku terpesona ya Allah memandang wajahmu yang cantik. Aduh. Ya Allah tapi kajaron tuur Pak abdi mah tepikeun ka kaduhung nah Gusti betereh kolot abdi teh Allah mun baheula teh ka dieu teh keur ngora keneh Kang aduh meureun boga urang dieu ya Allah ya Rabbi asli ce sok rek saha nu teu bunga pernak jeung bidadari surganya. Aduh sadaya lagi pasti bahagia bertemu dengan para bidadari surga. Eta ce nu mawi abdi mah luar biasa bengi ieu teh asa ditonyok congcot. Luar biasa ce sasih naon ayeuna teh rawah ece rawah geus kaliwat bulan Rajab mah nu mawi ayeuna teh disebutna teh jabrah rajaban di bulan gitu. Tapi keun bae nya da bulan rebah oge masih bulan nu diagungkeun ku Gusti Allah nu mawi doana ge nyungkeun berkah teh sanes Rajab hungkul di bulan Rewah ge hoyong naon sami hoyong berkah. Urang ngadua sareng gelayu hayu bade urang ngadua sakali ewang abdi sakali ece ewang siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan waghfir lana dzunubana wa hasil maqasidana Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana waghfir lana dzunubana sareng Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana waghfir lana
ce pangaosan bengi ayeuna teh memperingati diisrokeun sareng dimi'rajkeun junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mung hampura ece ku sabab abdi tos dipasihan tema ku Ustadz Jajang moal ngabahas sejarah Isra Mi'raj wios. Dasar Ustadz Jajang tema nate kieu cenah ngaji ayeuna teh dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahalangan ku kursi jadi tepati apa dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marilah kita jadikan salat sebagai kebutuhan dan sebagai cahaya untuk kehidupan dunia akhirat. Eta cenah tema ngaji ayeuna teh. Jadi hampura lamun teu ngabahas sejarah Isra Mi'raj sabab lamun teu akur jeung tema sieun balik teu diongkosan. Atuh gering ce. Nya gering ari euceuk. Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkir kudu maha suci diulem kudu paha kawasa jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di teang ti haram ka Masjidil Aqsa ti Masjidil Aqsa ka langit bahkan mentas langit ka Sidratul Muntaha karoprop ka mustawan di antawisna sejak nampi perintah ti Gusti Allah salat anu 5 waktu moal dibahas diskusina ge tidak 50 jadi 5 moal urang sangsungkeun we nampi tugas salat 5 waktu pertarosanana jang naon Allah bet nitah salat ka jelema naha Allah butuh diibadahan ku jelema henteu naon margina innallaha ghaniyun anil alamin Allah teu butuh ku ibadahna jelema najan jelema saalam dunya teu ibadah ka Allah najan jelema saalam dunya teu salat moal ngurangan kana keagungan nu maha kawasa pon kitu deui dina nalika jelema di alam dunya kabeh salat kabeh ibadah teu matak namahan kana keagungan Allah Subhanahu wa taala ngan Allah nitah jelema sinah salat teh kepentingan saha kepentingan manusia da manusia di alam dunya pasti boga kahayang pasti boga cita-cita aya teu nu penting ayeuna keur teu boga kahayang aya teu gaduh kahoyong ece gaduh kahoyong hoyong naon ece teh sok nyarios mumpung aya Doraemon ya dari berbagai keinginan dengan dua ce ya hayang bagja mung cilaka leres hayang untung mung rugi hirup hayang genah merenah tumanina imah page pake wete pamajikan hayang tiis ceuli herang panon rea ketan rea keton hayang bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah buncir leuit loba hayang kitu kabeh oge leres hayang luhur kuta gede dunya sakitu
Pertanyaanna lah, tepi itu jelema kabeh karena kahayangna henteu tepi. Nah beta tepi padahal ti dituna ku Gusti Allah teh kabeh jelema teh didesain bakal tepi karena cita-citana. Ti dituna jelema teh ku Gusti Allah dijieun piuntungeun. Ti dituna jelema teh dijieun pibagjaeun. Nah gending ari geus ka alam dunya aya nu untung aya nu rugi. Nah ari geus ka alam dunya bet aya nu bagja bet aya nu cilaka. Nah ari di alam dunya na bet aya nu sangsara bet aya nu kaya. Padahal awal desain jelema teh pibagjaeun piuntungeun sabab naon rek dijieun khalifah di muka bumi. Leres inni jailun fil ardi khalifah. Kami rek nyieun manusia digelarkeun ka alam dunya jang pamimpin. Piraku pamimpin ripuh. Leres piraku calon pamimpin balangsak moal aya desain ti dituna jang mimpin ya alam dunya jang mimpin jagat maka didesain pi bagjaeun pi untungeun pi salameteun pi why nah naon anu jadi sabar laha maka sabat wa alaiha maktasabat. Terjadi hukum tabur tuai. Siapa yang menanam dia yang akan memanen. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi fusihim. Allah moal ngarobah nasib hiji kaum. Ti dituna nasibna pibagjaeun cek Allah. Ti dituna jelema pisalameteun cek Allah. Ti dituna piuntungeun moal dirobah. Tapi yugoyiru ma bi fusihim ku jelema eta takdir piuntungeun dirobah. Kunaon? Ku maksiat ka Gusti Allah. Kuang kelang ka Gusti Allah teu daek ibadah ka Gusti takdir nu tadina pibagjaeun takdir nu tadina piuntungeun takdir nu tadina pisalameteun takdir jeung muncrat sagala dia aing muncrat deui ce piuntungeun pinaon teh gagal ku akibat dosa mata Kang Darso cek ngahulang cek Kang Darso nak kunaon sagala rupa ngan araga kanjeng gagah soal cinta jeung usaha kandas pamaksadan boa halangan diri ku mangrupi dosa-dosa nu ngajajan meni panjang sapanjang jalan kereta. Naon yang terjadi pasian jalan sekedar pasian jalan motor ngalangku abdi euternya ceu wiose ceu mangga Kang sok mangga sok teraskeun ceu rencana
bagja gagal akibat dosa akibat pembangkangan ka Gusti Allah. Maka kerubarna supaya kembali jelema jadi bagja, kerubarna jelema supaya jadi untung deui, kerubar supaya jelema salamet deui, maka Allah nitah salat. Laras ce numawi Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mantena ngadawuh sahur Kangjeng Nabi as-sholatu nurun. Naon cenah ce? As-sholatu nurun, as-sholatu ari salat, nurun eta teh cahaya, salat teh cahaya. Ce uninga panon poe aya panon poe ayeuna teu aya enjing aya bersinar ari panon poe kanggo naon eta panon poe bet bersinar. Hiji panon poe bersinar teh kanggo nyaangan ce ece resep dinu caang resep dinu poe bener aslina suwer paingan barodas urang dieu mah da meureun diproduksina keur caang bah nya da cenah bisa ditingali nya naha si ieu mah hideung naha si ieu mah bodas cenah anu hideung mah baheula dijieuna keur poek ceuk nya ceuk pada aya dongeng ceuk aya dongeng geus ka dongeng ceuk aya dongeng hiji jalmi boga budak teh hideung we terus nu kahiji hideung nu kadua hideung nu katilu hiji hideung dua hideung katilu hideung ngahulang abdi mah geuneuk nu kaopat hayang bodas dongkap ka anu putrana bararodas Kang cing cenah kumaha carana supaya boga budak bodas saur eta anu budakna barodas yeuh lamun hayang boga budak bodas hiji caang ulah mau poek anu kaduana sapotong sapotong kumaha cenah Kang ulah kabeh boga lu da hayang boga budak bodas teh ceuk laporan tak ka bojona neng ieu si urang neng engke mah kulat neng engke mah wayah nanya hampura naon Kang hampura sapotong ngahulang si neng teh nya si pamajikanna teh naon maksudna pokona mah hampura sakali ayeuna we cenah neng sapotong secara singkatna mah ceuk wengi we der we ceritana mah main bola sanes galungan bah sanes mengbang pas geus sapotong ceuk ngahulang lalakina teh duh da teu ngeunah sapotong eta mah nekat
paduli teuing aing mah cenah boga budak rek lutung ge kajeun teuing daripada sapotong naon kagok. Ya alhamdulillah neng dampakna teh nu kaobat mah naon nya hideung deui we kitu. Nya dapan bapana ge hideung ce. Nya da anak mah kumaha citakan ya ce. Iya. Jadi kadinya naon tadi teh? Tah Allah miwarang salat teh supaya jelema jadi untung. Da ceuk Kangjeng Nabi as-salatu nurun. Model panon poe ce. Panon poe teh bersinar hiji jang cacaan. Lamun urang hirup di alam punya mau poek atuh moal kating ngali tunggul dirarud catang dirumpak sok ajaran ku ece kumaha lempang di nu poek moal genah ti tata rajong beres ku sabab ece teh caang maka ece bisa ningali kaendahan alam dunia. Nu kaduana ce fungsi panon poe teh jang naon sinarna teh jang fotosintesis. Naon fotosintesis teh jang menumbuhkan daun-daun ce urang dia anu nyawah teu seueur aya nu ngebon aya nu melak sampe aya anu melak pare Aya. nu melak jagong aya. Kira-kira lamun pepelakan ece teu kasinaran ku pohon poe rek jadi moal jadi beres pare moal jadi cau moal jadi sampe moal jadi jagong moal jadi lamun teu kacaangan ku caangna panon poe kitu deui cita-cita urang moal jararadi ce kahayang-kahayang urang moal laksana ce lamun naon lamun teu disinaran ku sinar salat kitu. Jadi salat teh lir ibarat panon poe nu numbuhkeun tumbuhan. Salat adalah cahaya yang dengan cahaya salat semua cita-cita kita akan terlaksana. Kitu ece kartos ce. Alhamdulillah. Osok salat urang dieu. Alhamdulillah. Lamun tara salat moal aya masjidnya ce. Matak aya masjid oge ciciren di dieu teh urang dieu osok salat. Ngan pertarosanana salatna mineng sorangan mineng berjamaah ari urang dieu. Kulan aduh tapi jujur Kang Ustaz Jajang punten ari di dieu salat lohor sabaraha urang Allah salat subuh sabaraha urang nu berjamaah di dieu ya Allah ya Rabbi tapi jujur ce ulinga lagu Jayanti ulinga cing nu kumaha kan aya nu apa lagu Jayanti aya mana artisna mana aya kumaha laguna teh wanci burit surya terus kumaha tok asa-asa ce kan tah urang kupingkeun heula nya lagu Jayanti. Wanci burit surya rek pamit, ayo
sok kajojonan ayu sholat babarengan Jayanti jalan ibadah ka Gusti sholat mata terhati Jayanti jalan ibadah ka Gusti mugi ridho Gusti kepu anu apa biasa giringan ayo biasa rasa sarangan Jayanti jalan ibadah ka Gusti jalan ibadah ka Gusti Jayanti wanci surya tetek pamit hayu urang ka masjid hayu urang babarengan urang sholat berjamaah kewajiban mangsa sarepna geus datang tong talang ke buruk niang ulah osok kajongjonan ayu sholat babarengan sok sedaya Jayanti jalan ibadah ke Gusti sholat mata berarti